Dari umur berapa jadi lebih itu? Saya dari sejak saya di STM. Subscribe guys, 3 kilogram. Oh, kenapa di STM? Tahu STM? Apa STM? Sekolah TK Muslimah dulu. Aduh. Ya. Ya, terus? Lebih itu waktu itu saya baru usia 23, makanya saya dimasukkan ke dalam kategori lebih U23 pada waktu itu. Suka main bola. Ya. Ya si tim lebih pada waktu itu waktu ikutan lebihnya Piala Galatama pada waktu itu. Musab. Badminton. Oh, memang. Kalau sebulan itu dapat job waktu itu ya. Kalau sekarang kan berendam ya. Ya. Jadi yang pertama ngalebean itu pertama 1 bulan itu dapat job berapa kali ngalebean? Ya. Saya pada waktu itu job ngelebihan saya kebetulan padat sekali ya. Bahkan saya pernah diundang sama bupati pada waktu itu karena ngelebihan saya cukup menarik. Saya diundang sama bupati Ya. untuk mewakili Indonesia pertukaran lebih Indonesia. Ya studi banding pertukaran lebih Ya. Indonesia dengan Korea. Ya. Dari Indonesia dikirimkan lebih saya ke Korea. Iya, dari Korea. Dari Korea mengirimkan ginseng ke Indonesia. Tidak diragukan. Parah. Terus pengalaman apa lagi yang membuat Kang Barin bertahan menjadi lebih? Ya, karena saya lebihnya berprestasi, Ya. akhirnya saya diajak main sinetron. Oh, saya pernah diajak main sinetron gara-gara lebih saya berprestasi, yaitu sama Cherry Bell dengan judulnya yaitu Cherry Bell mencari anak anjing. Sudah mencari anak anjing. Ya, dan kebetulan saya yang jadi anjingnya. Aduh. Dan sampai saat ini dilatih si Kicik ya. Ada hal yang paling menarik gak saat ngalebean gitu? Nah, pernah punya pengalaman menarik Pengalaman. Ya, pengalaman menarik waktu ngalebean ketika saya dihiras ngalebe. Kiras. Ya, dihiras ngalebe. Tawul ya, tawul ya. Kang nyayogi ke non wes salian tinggal lebean cing teh. Mohon. Mangga cing teh pilih peryogi sound system di abdi aya. Sound system. Mangga sebarang pami bapak ngalebean sareng sound system. Bios 5 juta weh. Mirah gitu ada di untuk lokal pami interlokal mah ke Australia benten deui cing teh. Atuh tong 5 juta teuing cenah ai bapak gaduh sound system mah atos we 2,5 juta nya. Nah, pan sound system atos ti bapak cenah tinu gaduh maksad nu boga hajat. Atuh pami sound system ti bapak mah atos panganten ti abdi cing teh. Hajat aing bawa panganten. Aduh, Ki. Es jeruk dong, es jeruk. Aduh. Jangan es jeruk yang panas aja saya vegetarian. Cek saya. Oh. Aduh. Punten ngabatalan heula. Geus pasti. Puasa naon deh. Bari nyesep. Oh, beri nyesep bebas sih dia mah. Bebas. Mohon, geus teu kuat yang diruntukeun ku YouTube ya teh. Oh. Da ai kerana mah abdi teh nu nabisan jadi ngarokok teh elektrik. Oh gitu. Nya rokok elektrik teh. Kumaha elektrik teh? Nya anu make ieu teh geuning, make sedotan. Tara cinta abdi mah tong waka elektrik lah, akustik ge can bener. Toko ya akustik. Ngarokok akustik ge minta keneh ka batur. Jadi punya kecenderungan Mang Barin mah. Tadi kan diberes sabungkus urang rokok. Heeh. Tanu sabungkus mah disakuan. Ngarokok mah minta ka urang. Itu. Eta kecenderungan anak. Tapi sebaiknya bagi yang tidak merokok, banyak yang tidak merokok di sini. Ya, sebaiknya jangan mencoba-coba untuk merokok, dan bagi kita yang sedang merokok, sebaiknya berhentilah. Kenapa? Sebaiknya berhenti. Ya, kalau merokok sambil jalan-jalan itu nggak enak, sebaiknya berhenti, ngopi dan maca koran. Maksud berhenti teh cing. Itu sugan teh. Itu kacamata kunaon eta? Kacamata kenapa hidung sabelah? Heeh. Yang yang sabelah itu. Iya, karena saya kan di sini uyuhan lah, saya mah uyuhan. Yuhan Ya. gimana? Nya hirup non teh. Hirup sabelah gitu. Oh, hidup sabelah. Ya.
Masih gak kaca panon weh. Sabelah aya kacaan, sabelah eueuh kosong. Itu otaknya Ya, sarua. Sarua. Otaknya sarua. Iya. Ya. Nu hiji kocelan. Ini perkembangan psikomotor disebutnya. Motor. Jadi lebih teh kan aya sertifikat nah di mana eta menang sertifikat jadi Nah, sertifikasinya di mana? sekolahna di mana gitu kan. Ya kan aya naon teh baheula mah can aya sertifikat keur lebet teh baheula mah ku kikitir keneh. Ku kikitir AJB. AJB. Ya AJB. Aya nu teu percaya wah cumanya bapak lebih gitu patut. Bapak cing bisa teu percaya abdi lebih wantun dites urin abdi mah. Aduh. Aya geus beres ngalebean, bakat ku alus meureun ngalebean. Aya nu nanya di luar. Pak cing saya ngalebean teh tiasa cenah ngurepkeun maot. Mangga cing asal maot nah itu ngadadah. Bade kaping sabaraha. Nyata ngomong-ngomong soal lebe, di dia teh anu jomblo. Eta jomblo, iya. Mana? Oyon nu gede. Yon jomblo, tong hariwang Yon. Sabab ayeuna lalaki jeung awewe teh hiji berbanding 5. Hiji berbanding 5 kumaha? Nya jadi lamun urang ditolak ku hiji awewe tong ka frustasi Jon. Nah, Sabab aya opat keneh awewe nu bakal nolak urang. terima kasih Gigi. Sugan teh bakal narima. Ewek teh nolak euy. Jadi maaf dicobain dulu ya ini ya. Iya. Kenapa dicobain? Efeknya palsu gitu. Enaknya anggurnya buatan Kiki. Ini dari warung nasi AA, Kang Acek Anderson. Anun Kakang Acek Anderson. Mudah-mudahan Anderson. Ya mudah-mudahan nanti saya sounding lagi. Ya. Dan mudah-mudahan juga acara nabuh ini bisa dilaksanakan tiap malam lah. Kenapa tiap malam? Ya biar saya subuh betul. Nah, Yang daun ya dulu. masalah lebe ya pernah ngelebean di mana wae. Nah, pernah ngelebean di mana wae? Luar negeri pernah? Nah, yang ngelebean ketika itu di Jerman. Jerman, ngelebean sah di situ. Saya pernikahan anaknya Van der Els pada waktu itu. Siapa pendengar itu? Ya orang sana, orang Jerman yang menikah sama Rusia. Oh. Orang Jerman menikah sama orang Rusia. Hah? Kebetulan orang Rusianya itu adalah turunan dari Jawa Tengah. Ya, itu Oh, siapa gimana? namanya? Namanya itu Reklipitunov. Hah? Reklipitunov itu artinya nama singkatan. Apa? Rebo Kliwon 7 November. Jadi Reklipitunov. Itu kan 7. Nah, pada waktu itu saya berangkat dulu ke Jerman. Berangkat naik pesawat dari Halim pada waktu itu. Singgah di Dubai. Di Dubai sambung ku 02. Disambung ku Aceh, jangan Aceh. Jeka atau Tomo. Pase eta. Kenapa semendak Pase ya tuh? Mau di Bandung mah di Jalan Aceh, kata kaliwat 02. Di Dubai disambung ke 02. Nanti ke 05. Nanti ke 05. Mau ngapas akungku aja supirnya. Tuh, can aya baheula di ditu mah. Alhamdulillah Terus benar. di itu kesenian kumaha di Jerman. Upacara adat. Upacara adat jadi tuh wah. Di situ mah biasanya kayak Rolling Stone abeuh di ditu. Wah, Rolling Stone. Sabaraha teh mun nambah Rolling Stone? Rolling Stone teh mun abeuh teh 3 juta teh teu make penari merak. Rolling Stone di itu upacara adat. Nanti Saya kene di itu Rolling Stone. Nah, sebenarnya lo pakainya penggawana tapi si Mick Jagger da ripuh, enak geus ripuh pisan. Ripuh kumaha? Benangku diabet manehna. Kumaha? Si darah wae. Pemain drum Rolling Stone teh sasi naon? Si naon aduh, poho beda. Ya, baheula si Abdul. Nah, saya teh kumaha enak. Si Abdul mah rematik dia teh. Watir deh komposi eta watir. Ya pantaran abeuh deh tari diajak deh ku si Mick Jagger ayeuna mah. Naon? Aya pemain drumna si eta mah si
mah pemain ramna na Inunita ya oke ngalengseran ditarima. Bakat ke wawancara. Oke, terima kasih yang sudah masuk di Aldo Channel. Yang belum silakan masuk ke Aldo Channel dan subscribe ya. Like Ya, subscribe. Sebaiknya subscribe itu Anda sebelum pergi ke kantor atau berangkat sekolah biar tidak masuk angin, saya subscribe dulu. Itu pamajikan nanyakeun cenah hayang narajona YouTube gelombang nanti sabaraha. lain radio bejakeun beda Naon? na Internet tapi kan kata di mana di HP pamajikan mah runyem kene cenah. Jadi kudu make booster gitu. kudu pakai booster itu berarti kuasana eta mah terbeak Make radar. Itu radar Sumedang. Oh, nya radar Sumedang. Oke, itu di ditu kumaha eta pan mun di urang mah hajatan teh pan aya mulung mantu di luar negeri teh kumaha? Di luar negeri mah di Libanon ukur perang. Lain mulung mantu. Naon? Mulung morti. Kumaha mun mulung mortir eta? Mulung mortir we nya ngaranna mulung mortir teh. Yang acara panutup tina nyawer ge pan lain nincak endog nukur perang nincak granat. Oh jadi nincak ranjau. Lamun di urang kan bantean gitu aya pembedol-bedol bakakak, aya nincak endog, terus aya buka pintu. Lamun di luar negeri teh pengalaman kumaha naon wae tah adatna. Oh, adatna teh di ditu anu disebut istilahna mah lilikuran. Lilikuran teh istilahna mah sili asaan bom. Nah, pilih pada ngaraosan bom nanas. Oh, ente aduh mah menuju gaduh gula darah. Tinggi gula darah. Aduh, namun di urang mah pan aya pabedal-bedal bakakak. Buka pintu ada di ditu pabedal-bedal bakakak mah. Oh, ada di ditu mah apa betul-betul bakak teh istilahna mah pabedal-bedal mortir. Angar. Mortir pabedal-bedal itu nama acarana teh bedol desa. Anu disebut gerilya teh ya. Bedol desa. Terus mapak musuh. Jeung di ditu mah nya ge arek perang da arapik di ditu mah ngadarua heula. Ngadarua. Rek perang teh ngadoa mudah-mudahan dina perang dinten ayeuna teu aya nu ngantunkeun ti kedua belah pihak. Pokona mah cing salamat we. aduh kumaha eta perang. Salamat anu perang, salamat anu di perangan. Oh abdi mah cenah da teu ngiring ka lapang. Perangna online we. PUBG perang online. Mohon di bumi. Da jeung saropan di ditu mah. Lamun aya tentara musuh nu keur gering. Hah? Cek komandanan teh. Eta teng wajah tong dihirupan cenah. Tungtun we tungtun. Lah teh kate. Tungtun. Aduh, lebih si gandeng. Nya bisi gandeng. Teng wajah kada ditungtun. Kebayang tuh si teng wajah dituntun. Dari hirupan. Anu gering. Aduh. Iya Kang Barin unik. Nya. Terus saya pengalaman naon eta? Aya pengalaman di ditu mah anu perang teh nya istilahna mah sarieun keneh ku dosa manehna mah. Jadi manehnya istilahna mah make papakem lah. Oh, mak aya pakem. Ulah cenah mehan jelema teh dosa atau waka jelema sato ge dipaehan teh dosa. Engke bahayana teh di yaumul akhir. Sabab cenah engke di akhirat teh dosa urang teh bakal ditimbang dina poe Rebo. Balikna dipake dibere ieu cenah endog asin jeung bubur sumsum. Eta mah ditimbang di puskesmas atuh. Eta mah di Bandung. Posyandu eta mah. Nu di Bandung Rebo Nyuna eta mah. Rebo Nyuna. Rebo Nyuna kumaha aya program. Dinu perang mah lain Rebo Nyuna. Naon? Rebo Nyunut. Nyunut Mariam teh. Ya apa Rebo. Dia Rebo eta teh. Bo Nyunut.
Oh musuh ge disurut we. Oh. Kilu imah kabeulem. Jeung perang ge di ditu mah. Hah? Istilah nama kudu adab. Oh, ada. Nya. Aya tata krama. Aya tata krama. Minimalna teu perang teh kudu ujug-ujug ngabom ka musuh. Teu minimalna 2 atawa 3 poena ngabejaan heula. Kondangan. Bilih teu kaabotan, tapi teu aya acara. Dina keping sakieu, abdi bade ngajak perang, sanggep teu. Halus eta. Jadi aya adab. Ada. Janten pami ngerem ngadadak ge kada aya ieu heula panginten. Nya, rek ngerem misalkan urang make motor, pan aya urang nyawa etika mah, rek ngerem ya batur mau ngerem ngadadak teh. Urang teh pan ai ambak mah emosi mah ku ambak. Jang ngerem teh tong ngadadak atuh. Minimalna sabulan atawa 2 minggu bejaan heula urang. Atawa Sherlock ujang rek ngerem di mana. Tah, eta tapakuraneun jelema make etika. Benar. Siga abdi Benar. Abdi selalu make etika eta jelema nyakolan teh mah ngetes we. Iya, kumaha. Tina udud we urang keur ngarokok dina angkot ye. Ya. Sidik urang teh keur ngarokok tak ku belegug-beleguna jelema. Ah. Belegug-beleguna teu etikana di mana ting nyakola ting teu. Ah. Ngadon batu. Ya, anu salah. Sidik Sehargaannya. dengan harganya. Itu tegablek adab. Sia tegablek otak. Kamu nutupan paham. Aduh. Halus. Terus ya kan mun di urang mah perkawinan teh nya mun ieu teh mah aya aturanana kan minimal umur 20 kaluhur lah. Ya. Kalau di itu daerah perang kumaha tah? Di ditu mah masalah perkawinan mah bebas. Nah, ulah teh mun urang bangsa Indonesia misalkannya kawin ke bangsa Jerman. Eta teh disebutna teh kawin ka inung. Kurang dituna ke Jawa. Ya, mesti peribahasa mah. Kawin ka inung. Jadi teh mun bisa mah ulah. Ulah. Nah, nya mun bisa mah urang teh kawin misalkan jeung urang Jepang. Aya urang Jepang nu bogoheun ka abdi. Wah, Weh, seniman. Seniman. Nya, Ah, namina teh Yosu. Yosuna. Yoyo Supriyatin. Lelaki ya. Ka urang dia, ka urang Tanjung Sari, urangnya boga ka Bogor sebenarnya mah. Saha? Ngaranna teh tadi hadap Jelebak dekat kecamatan Sangarna Susi. Susina. Aya aya ngaran lengkapna mah Susilo. Godegan dia. Aduh, oke, jangan kemana-mana, Kang Barin, tenang heula, Ya. ngopi heula, Ya. ya ngarokok heula, itu Soalnya tenang kayak heula. Kang Barlin, kayak diramal, kayak bunda kan dia. Aya bunda mun kuin ke, Kuin. ya, bakal ngaramal Kang Barin, arek diramal. Oh, mangga sok. Ya. Ngaramal kayak ngaramal lebe, cenah Ya, yang ngaramal be. Ya, urang paramal-ramal we atuh lah. Nah, gitu lah. Oke, kalau begitu mah kita iklan dulu, nanti akan lanjut Iya. lagi. Jangan kemana-mana, masih di Nabeng Ngacaprok. Iya. Kasebe. Pemuda Indonesia, angkat baju musik singkat untuk negara.